Wilujeng enjing teh bade nyuhunkeun waktosna sakada kanggo wawancara. Wilujeng enjing oge mangga teu sawios. Sataecana abdi ngiring bela sungkawa kana musibah anu nimpa ka kampung ieu. Tiasa teteh nyaritakeun kumaha kronologi banjir bandang kamari. Awalna teh hujan ageung teterusan salami 3 dinten. Terus banjir datang kinten-kinten tabu 8 wengi. Waktos eta teh cai tos dugi samumuncangan. Tidinya cai terus-terusan naik. Urang sadayana nyalametkeun diri dugi ka teu kabujeng nyalametkeun barang-barang anu berharga. Untung abdi sakulawargi tos dugi ka daratan anu leuwih luhur. Pas ditinggal cai tos ngeueum sawareh bumi penduduk. Janten cai dongkapna ka kampung agung pisan. Muhun cai teh dugi ka tiasa nyeret kendaraan warga. Teras aya korban jiwa dina bencana ieu teh Kang. Terang-terang teh kadangu ti dewara mah 100 korban anu tos teu aya, 350 anu teu acan kapendak sareng 500 korban anu luka-luka. Kinten-kinten sabaraha karugian anu dialami Kinten-kinten sabaraha karugian anu dialaman ku Akang? Kinten mah 15 juta. Tapi alhamdulillah sakula warga abdi mah salamet tina bencana. Tas aya tindakan ti pamarentah kanggo bencana ieu. Alhamdulillah pemerintah parantos ngabantos sareng parantos mesian tempat pengungsian kanggo warga sadaya. Upami saur teteh pengungsian ieu atos meranah atanapi ka. Upami tos layak eta napi henteu tempat ieu harus cekap, tapi masih kirang fasilitas sapertos MCK sareng tempat puleum. Ayeuna tayana ditempatkeun ku 5 dugi 7 kepala keluarga. Janten kirang luas pelayananana parantos sae. Abdi dirawat di pasien tuang sareng obatna 3 kali sadinten. Sadayana dilaksanakeun ku TNI sareng tenaga sukarela nu ngabantosan. Nuhun teteh dipikahareup ti pamarentah. Dina waktos ayeuna abdi sapakaranca ngeregikeun bantosan mangrupi bahan pokok, rasukan obat-obatan sareng selimut pribados ngahareukeun bantosan ti pamarentah sareng para dinatur. Nuhun ka teteh sareng ka Akang anu atos ngaluangkeun waktosna sareng ngabewara pamugi bencana ieu enggal katanggulangi. Nuhun sawangsuna. Aturkeun nuhun ka teteh anu atos ngaluarkeun waktos sareng bewarana pamugi bencana ieu enggal katanggulangi. Ngahaturkeun nuhun ka teteh anu atos ngaluarkeun waktos sareng bewarana pamugi bencana ieu enggal katanggulangina.